Dina hiji dinten, Oman jeung Ius sabada bubar sakola. Oman nanya ka Ius sabari meresan buku kana kantong kulit. Kumayos terus bikin kalawan sanyak teh bis buku tuh ayo orang tataan udah kabur bae sagala di gedang mah Nah aku daina da presa kalau bisa minggu deui. Di babakal daina mah kabur asa manten. orang mana anu disebut tataan teh urusan beuteung Nya nyaho tapi mau bubuntel pakaian teh ayeuna mah. ulin kalau sancang mah ulah disarwakeun jeung pelesiran kebun binatang anu numpak beca meuli kartis langsung lulus kudu aya masyarakat anu dibereskeun Jeung saha eta teh? sahur pajaja cenah urang ceuk pajaja leuweung sancang teh leuweung tutupan pas cagar alam itu jadi orang umum mah ulah aya nu asup lah urang ieu kudu maca surat izin heula mun rek kadinya jawayahna we jadi urang kudu maca surat izin heula Minta izinna ka saha bae nya. Kana nyaho yeuh ka saha bae kudu minta izin. deui ngatuh urang ge naon Bawa deui atawa can kudu nyaho. nyaho Atuh ari can kudu nyaho mah sebutkeun we acan kitu teu perlu korong-korong lawas nu keur nginget-nginget. nama orang nempungan pajaja we sugan we uningeun Pajaja teh wali kelas hiji SMP Laskar Kencana, sakola Ius jeung Oman. Kabeneran anjeunna teu acan muih, atuh gawat bae eta budak dua teh nepikeun pamaksudanana. Ditanya kitu, Pajaja oge ngahuleng sakedap. Da bapak jaja oge can nyaho kudu kasasana mah. Kieu bae heula atuh lantaran leuweung sancang teh ngabawa ka hutanan. Cobaan atuh muru kantor perhutani Provinsi Jawa Barat. Kitu oge sebenarnya tidinya paidina ngan lamun lain tidinya saeutikna lembaga eta mah bakal nyaho ka mana sawang surupna paidin ngeunaan leuweung sancang. Tu pihak kahutanan mah saeutikna bakal nyaho. atuh pa bade abdi di cobian mah Pek bae cobaan nyaho lain alamat kantorna. Anes anu di Jalan Jenderal Ahmad Yani teh kitu Pak. Nya bener eta. Heula ieu teh rek nyaan ka leuweung sancang. terus pa mumpung abdi teu boga pamilain Sabaraha orang tulisna. Manawi kios mah tujuhan Pak. Mun bapak pagawean yang milu ka maraneh teh. atuh pa Nah, eta hanjaka loba gawe. Nah bapak kapan minggu paeun teh sakola pere. Maraneh pere teh ngan guru doang nu dinas lain ngajar murid unggul. Manawi teh. Cik bae atuh sing selamat ti indit nepikeun ka pulangna. Surat di sakola geus diuruskeun can. poho rupina teh acan diurus Tah ulang ngapokeun surat jalan di sakola teh. ya abdi ini ya pak Ya, gitu Pak. Isukna saatos aya surat panganter ti sakola, barudak teh ngalabring buru kantor pertahuni. Kaunggal panto salah deui. Akhirna ku salah urang patugas dituduhkeun kudu nepungan Bapak Kapala Humas. Masuk ke sana bukan di sini di Wewenang untuk mengeluarkan izin masuk ke setiap kawasan cagar alam yang ada di Jawa Barat harus menghubungi Kepala Balai Konservasi yang ada di Bogor. Kudu ka Bogor Pak, bikin ka Sancang. Tidak perlu ke Bogor, tapi cukup menghubungi Kepala Subbalai PPA di Pangandaran. Nanti di sana akan mendapatkan surat keterangan yang kelak disancang. Setelah mendapatkan surat keterangan harus diberikan kepada Kepala Polsus Rayon Sancang. Bagaimana? Jelas? jelas pak Barudak teu lama amitan alesanna mah loba tugas-tugas anu kudu dipigawe. mana ibu Bogor jeung Pangandaran jauhan mana Dua anak oge jauh. kumaha atuh nya Bakal loba ongkos anu kaluar. Meme nepi dijujuk teh yus kayak kieu mah. Basa datang ka imah kasempak aya dua batur sakelasna nyaeta Yumna jeung Rani. Duanana oge rek marilu kana rombongan leuweung sancang. pisan lilingna hayang ka leuweung sancang teh Baru kebangganya
Ka Bogor atau ka Pangandaran, kawas nama sarua capena, bisa mopo meme miang ran. Nyata deui kuring duaan nepungan ka dieu teh aya picarita. Picarita naon ran, bangun peuting. Nyata bisi dedepen ari teu bebeja heula mah soal rarancang ka leuweung sancang teh kawasan kuring duaan mah moal tulus. Karah mau tulus. Nyata teu kaijinan ku emak ulah cenah hariwang make los-los muru leuweung gerotan batan nyaba kanu pibahayaeun mah nya mending pelesir bae kanu deket nah ka Cipanas Garut atawa Maribaya kitu ceuk emak teh. Pugu bapak dewek oge kitu nyaritana teh. Muru leuweung sancang mah beda cenah ulah disaruakeun kawas urang ulin ka kebun binatang. Di ditu mah satuna oge teu kawas di kebun binatang, di karangkeng, tapi lah lepas di jero leuweung. Loba maung jajaden geus paguning ari sabangsa dedemek jeung duruwik sama. Sabari ngabahas sabaraha urang anu milu ka leuweung sancang, Yumna sareng Rani teu milu lantaran teu diidinkeun ku kolotna. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang Si Oman. di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebak. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Basa ius keur ngalantung di buruan, rentang-rentang ka tembong Oman gesat-gesut muru imahna. Assalamualaikum. Yos. Waalaikumsalam. Aya naon man? Aya naon? Waya berang kieu ka dieu man. Lain kuduna maneh keur tetaan-tetaan rek milu kamong maneh teh ya. Pugunya dayi oge nyalang heula ka dieu teh. Aya keperluan naon doang? Kakara kapikir ayeuna Yus. Saanya nama dewek teh karunya ka ente. Yus asup heula atuh aya saha eta? Ayo man asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyaan Oman, cenah rek ngajakan ius ka sawah bari panen beas. Muhun mah manawi ka ididan mah. Tenan naon asa ulah bangor bae, nu utama ulah ngarungsingkeun kanu di luan, lain ka Mang Oman rek ngiluan teh. Da emak oge wau kajangasan mah. Sabaraha poe teh kira-kira man? Tah nya arek sabaraha poe di dituna. Duka sabaraha dinten nama margi gumantung kana tiasa kampelna beas. Eleuh, atuh bisa ngampleng nya. Asal ulang lewatan saminggu we nya man. Lain kitu lamun ampleng-amplengan, meureun bekel oge kudu loba. Mama kan tuh nambihan bae da bakal mah tos gaduh kenging sumpah sampil ti tebihna keneh. Yes, syukur bae tuh ari kitu mah. Janten kaijinannya mak. Heuh jang, ku emak didoakeun sing salamet. Nun atuh mah namun supados ulah disamper. Saanya nama Yus teh mondok bae di rorompok. Nya pek bae arek iusna daikeun mah. Nya mending kitu Yus. We kumaha tuh can imbel. Ah,
Teu kudu tumbal timbel jeung emang dewek mah gerayu pikarasepeun. Babari sumpah sumping ka warung sangu. Ah, ulang hese kenjang Hasan Yus, ari kudu ngajajan maneh segala rupa mah. Meureun beures ladang usaha, keun bae masing-masing bae. Engke ku emah ditambahan bekelna. Mang Hasan teh pikacongaheun pisan. Angot basa di bejaan Ien Ius teh anakna Ma Epon mah. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Ya abi Ius anak nama Epo. Si Ius, Nya. si Bening ayeuna mah. Nya tuh Mang. Aya saha? Ya baturan abi. Aran abdi Oman. Oh, Mang eta teu panaseun kitu. Di sawah berang-berang kieu. keun da geus biasa urang mah Yus. Kanggo naon Mang eta beas diangkutan kitu sakitu seueurna. His, ari si Ujang mah. Biasa ayeuna mah jadi daangan nu kacida payuna. Hanya kan jumlah nama si keneh kurang. Patani acan resepan mah padi. Patani ge acan hafaleun da nyaeta can kapanggih pieu teungeunana. Ya tos kitu ayeuna teh nuju panen beas. Da abdi oge tos sasasi ieu mah narikeun beas. Malah kapan minggu mangkukna mah kapenggat si Bolerang di Gunung Gede. Si Bolerang teh naon mah? Ai si Bolerang teh maung Yus. Baruk mau. Nah, orang seuseur kene mau dugi ka reujeun megat di tengah jalan di mana Gunung Gelap teh. Gunung Gelap teh jalan nu loba pengkolana antara Cikajang nepi ka Pamempek. Baruk, sieun atuh nyai megat di tengah jalan mah. Sieun teh sieun mah Yus. Sieuna da puguh ninggali mong sakitu badagna ngadakom dina sisi aspal. Baruk. Margi ka seueuran mah mau di ditu teh kegejajaden. Nah antara kitu Mang, Bige nguping perkawis eta teh cenah anu dimaksud kajajaden teh sanes maung-maungna nanging maung mamalihan. Tara da supir mana bae oge taras ngantok ngalaman si pegat si Bolerang teh. Sanes hiji, sanes dua. Mun berkah sadayana oge tara kantos diganggu. Di wewengkon Pamempek mah antara aya kejahtenan mau ganggu ka manusia. Yak tos Yus. Kapan eta teh taya lian iwal ti wajih balat pajajaran anu ngawal Prabu Siliwangi teh. Cek urang ditu mah. Sabari Mang Hasan ngadongeng, aya 2 urang gadis anu nyamperkeun Mang Hasan, Ius jeung Oman sabari ngabawa dagangan. Punten Mang, ieu aya kadaharan Titeh Ayu tong hilat bedahar. Si Sarah jeung si Putri geus kali ngajual dagangannya. Atur nuhun atuhnya geus nganteran dagangan ti si Teteh. Kami Mang, oh nya ya pesen Titeh Ayu. Titeh Ayu lamun rek balik tong hilat melindung sakilo nya. Oh heula tuh. Mun kitu Sarah jeung Putri arek kaliling deui nya Mang. Sarah jeung Putri lanjut kaliling ngajual daganganna. Saenggeus barudak gadis mangkat, Mang Hasan lanjut ngadongeng deui. Lagi tadi teh amang nyarita api mana? Tapi Prabu Siliwangi Mang. Oh, nu eta. Bahasa Prabu Siliwangi diganggu ku sabubuhan maung. Nyata sabangsa jin anu ngarupakeun maung. Prabu Siliwangi teh dirembuk 40 maung. Ngan kabeh maungna eleh. Tah, ti harita maung janji eudeuh satia babakti ku Prabu Siliwangi. Malah sakur turunan pajajaran mah bakal ditangtayunan ku para maung teh. Tapi teuing anu mana carita nu bener nama? Saenggeus Mang Hasan carita, akhirna Mang Hasan, Oman jeung Ius ngadahar kadaharan anu tos dijieun ku Teh Ayu. Lain ieu mah. Sawah si Satria mungkin. Oh, ini sawah nabi ieu mah. Mana ieu? Lain. Ieu ka dieu we lah. Kadinya deui. Ka dieu Mang. Mang. Gitu lah. Banyak mah. Si Sarah bakal naon ieu? Ning teu bisa. Sanajan bari jeung heran, Mang Hasan ruret ka ditu ka dieu naliti saban jalma anu keur rebut ngurusan padi. tah geuning Pak Hasan tos sumping. Tos siapa beas teh sadayana opaton. Opaton mang, nu kualitas hiji. Nya. Mang, ari mangan daden nu mana? Her,
Kararek kepungan Mang Andan. Nah, rek naha tuh? Kela tuh orang tanyakan heula. Ai Mang Andan polis sancang teh aya? Teuing atuh. Mang, mang. Teuing. Kayak naon, Mang? Ai Mang Andan polis sancang teh aya? Anjing mah abdi ninggal teh tos tatan-tatan pada dinas di Kasancang. Mohon tadi nangging cobian bae. Berapa pula radi song itu tuh. Da tadi teh bade ngantosan Mang karena ngaleureuskeun bayaran beas. Di mana Mang teka tempo nih? Tadi saunudinya. Barin poho temeta paidin Mang Hasan, Ius jeung Oman langsung muru saung nu dituduhkeun ku tukang sawah. Geus sabaraha puluh langkah Mang Hasan ngageroan. Oman, Ius ka dieu. Kayak sakedap Mang. Mang Hasan ngagorowok deui, boh Ius jeung Oman ting lalieu ka tukang. Katembong Mang Hasan keur nuju hiji jalma anu katembong geus saget. Nyangelek, nyangegel segala rupa babawaan. Cek babasan teh ramah, barudak dua teh baralik deui nyamperkeun ka Mang Hasan. Mang Andan. Iya Mang Andan. Mang. Dabang Mang. Damang. Ieu saha ieu? Ngaran abdi Oman. Iya. Ngaran Abi Yus. Asa keur rewas, leureuh sayang tepang sareng Mang. Leres Mang. Manawi aya kaparyogian anu penting. Upami teh kaambotan mah abdi duaan teh hoyong ngiring ka Sancang. Ralik barudak, lain arek kemantuan mah ngajualan beas. Apunten we Mang. Mang, saanya nama abdi duaan teh di kapungkur hoyong kaleuweung Sancang ngiring ka Mang minang kana mah ngumbaran kahandal dumeh bolai Sancang teh ari ayeuna be tepang sareng Mang Andan. Jadi upami teh kaambotan mah abdi hoyong ka Mang Andan bae. Surat jalan di sekolah Mang kawalasan subal sepintu dina pesak. Mang Andan ngagerendeng maca eta surat. Nama-nama yang tertulis di bawah ieu adalah pelajar SMP Laskar Kencana kelas 1 anu keur nyusun kertas jeung nabut masalah ngegunaan kelestarian hutan Sancang. Tujuhan, kamana nu 5 deui? Nya eta bolai Mang, nu sanes mah Nanging tiasa abi ngiring kayak ditu, da abdi ongkos mangges makal sorangan. Ari kedah nama leres nyuhunkeun widi heula ka Pangandaran nanging aya leres hoyong ka Sancang mah teu aya wagelan keun di aku dulur we. Ah tapi kumaha Mang Hasan eta mah? Naha kaidinan milu ka dieu. moal naonnya Mang? Berat ari berat nama. Kapan merasa indita jeung Amang? Wuri-wuri balik teu bareng. Moal naon asal Mang nagih ngeceskeun nya abdi duaan teh ka Mang Andan. Dapun biang mah satacan oge uningan abdi duaan teh bade kaleuweung Sancang. Nyaan kitu Yus. Leres gitu Mang. Nyape barudak we atuh nya Mang. Pasti diaping ari kaidinan mah. Muhun Mang Hasan. Nyipang deui atuh Mang ka Pasir Wangi, pan baju barudak teh aya di terkuring. Ya pasti ngaliwat kadinya atuh. Ya tuh jeung bekal bisa nomoran kurang. Kocap. Tong bagi duanya. Duanya Mang. Nah tuh, tong nyusakeun Mang Andan nya. Di pasar wanita dina rek muru pamempek, wayahna kudu balik deui ka Garut, engke di Garut, numpak ojek anu muru ka pamempek, eureun bae di Cigodeg. Pikeun pindah kendaraan anu rek muru Miramare. Aya nama diajar ka sakola teh mani sakitu susahnya nya. Nah, susah kumaha kitu Mang? Semun eta bae geuning nyiar ilmu teh kecekat ku cendekul dina bangku. Nanging bedah kabeh anclang-anclong ka tebi nah sagala rupa kerjaman emang sakola mah tara kedah ngabuktoskeun ku anjeun modal pelajaran ilmu bumi. Cekat diajarkeun ku bapak guru di mana tempat aya anu ari aya nama geuning hoyong ngabahas soal Abang Sancang oge bari kedah ngeningan nyaan. Atau salawasna kedak kitu Mang. Namun harus ada saban tahun mah saur bapak guru oge sok aya tugas midama seratan. Harus nama seratan meunaan naon bae. Abdi sareng Ius telas nama diwagel ku bapak guru oge.
sawarna midamal suratan perkawis lawan Sancang teh kedah ngena langsung ngahajakeun gitu, tapi ngaluntik bahan-bahan bacaan tos oge tos biasa. Nanging kanggo abdi asal langkung sugema saupami terangkina langkung Abdul nyerat oge. Dari nyerat perkawis naon di lawang Sancang teh? Abdi mah perkara jenis-jenis binatang yang dilindungi di hutan Suaka Sancang teh mang. Ari anu bade dibahas ku abdi nyaeta kepercayaan masyarakat mengenai hal-hal gaib di hutan Sancang. Panginten emang langkung kuninga karena masalah bubuhan pas lambi dina sekitu. Piket Ari piket nyaeta giring ngajaga leuweung. Pos jagana diadegan di tengah leuweung tebih kaditu kadieu sadayana aya 5 pos. Cibaluk, Cibalieur, Cibako, Blok Nangka, jeung Bantar Limus. Pos pangcaketna dibasa ku munclang kinten-kinten sadinten. Jadi upami hoyong ngobrol reureuh sareng emang kedah ngantos 4 dinten nyaeta 2 dinten jaga, 2 dinten di perjalanan. Maludeng duka upami oman mah. nah teuleudeng jeung mun dayak teuleudeng biar aku kudu baik di sorangan ka Bandung. Taya masalah hari kitu mah. Ari kitu mah onaman. Mangkaning waktu anu kapicen teh terus-terusan da eta bae geuning kot anu murup pamageruk teh sarua deui. Embung indit bari ngosong. Keukeuh kabeh oge hayang iyang mun panumpang rempeng pisan, malah kot anu ditumpahkeun teh kudu ngurilingan heula kota Garut dan neangan muatan. Moal kasantenan di ditu mang. Karena kitu da engke kendaraan ti Cigodel ka Miramare sami sok diantosan dedetna penumpang nembe mios. Mangka sabaraha tebihna antawis Cigodeg tepi ka Miramare. Bae karena 27 km mah. Geuning di patos tebih paling oge setengah jaman. Sidik sok ngampleng kalan-kalan 3 jam neme dugi ka Miramare. Geuning Jalana aon sareng seueur turunan unggah muatan. wah nyaan kasorean di tengah jalan mang. Ti Miramare ka Lembur Sancang padahal upami rada siang mah sok aya trek kahutanan. Sok tiasa nebeng, duka ari santan teuing mah. Eueuh. Mun geus atuh awet-awet napasna ulah loba teuing nyarita hambarengapan. Taksiran-taksiran Mang Andan memang teu salah, kot anu murup pamengpeuk teh leleda pisan nya ari di jalan saradak saruduk teh mah. Sanajan ngebut oge loba eureun turun jeung ngugahkeun penumpang. Peureun ngaliwatan leuweung gerotan nu jalanna pungkal pengkol, oman ngalulieur hayang utah. Lantaran mawa budak sakola sadua-dua, samemeh miang tugas teh Mang Andan lapor heula ka Kapala Subseksi jeung Kapala Risot PPA Sancang. Tepati hese da puguh salian Ius jeung Oman mawa surat panganter ti sakola. Oge sakalian dikawal ku Mang Andan, atuh penting harita keneh oge bisa masuk ka leuweung. Kade jaga barudak bisa ka sarung. Saban pasir jagaan ku doan-doan. Tebih kene mang. Saketah sapengkolan deui ngangkung bubulak engke oge katawis pos jaga. Sok lanjengkeun teu kenging reureuh di dieu. Mang Andan. Mang Andan. Mananya Mang Andan? Mang Andan. Hoi, tap eta pasti Mang Kodir. Hoi, kunaon anu telat kitu? Ieu barudak ti Bandung hayang wano cenah ka urang dieu. Saya kendaraan so teh, mang da ari mancal mah, kumaha segetna. Oh, pek atuh kitu mah, hayu urang reureuh heula. Hayu.
Nu mata kampek ku didinya pangdongengkeun ngeunaan naon bae anu kungsi di pikahoyong di sabunderan urang. His, orang mah di dia karak 10 tahun, tapi anjen mah di dia geus ngawelas hampir 20 tahun. Suaka beungharan leuweung sancang mah meureun di dinya ge geus apa terangkeun ka barudak. Mun mang sok atuh dipedar, kaburu cepel manten ipanon. Leuweung sancang teh asup ngabawa ka pameupek, tabeh kidul nepel wares jeung basisir Samudra Indonesia. Lega leuweung sancang teh teu kurang ti 2.157 hektar. Di wengkul leuweung Ganggong Simalogong dipasiep ku sapak bagian leutik anu bisa kasaba ku jalma mah. Lelegana mah mangrupa leuweung jembet anu tong boroning jalan gede. Dahlah jalan satapak pecang oge can aya. Anu bisa kasaba ku Balarea mah kakarab basisir Ciporea atawa Cipalawah. Upami abdi hoyong ngalang-lang panempatan salinan eta kumaha? Tiasa mah tiasa, nanging cek mang oge nu sanes mah leuweungna masih jembet, teu aya jalan pisan. Upami tadi mun ka dieuna sakit sesahna, eta teh mung sakit satai kukuna upami dibandingkeun sareng ke tempat-tempat sanes mah seseueurna mah leuweung-leuweung di Sancang teh geuman. Cek sakawa mah cenah masih keneh sanget leuweung pangsangetna nyaeta Rancakalong. Aya deui leuweung-leuweung gerotan nu sanget nyaeta Cikolomberan, Cipangisikan, Cipunaga, Cikabodasan, sareng Cipalingkis. Eta teh sadayana oge leuweung gerotan wungkul. Tara aya jelema pirajunan ngalampreng kalebah di dinya. Rendah sanaos maksakan oge karipu-ripu ngahaja hoyong ngarulingan leuweung mah mustahil. Margi seueur kapegat ka walungan-walungan badak anu teu acan pasang jembatan. Geuranya urang tataan saukur walungan badak teh aya Cicukang Jambe, Cipunaga, Cijeruk, Cibaluk, Cipangisikan sareng Cikeangan. Mang upami teu lepat mah satawis waktu kertos ribut-ribut aya banteng ngamuk leres eta teh. Leres, kantos kajantenan ari ngamukna banteng teh dumeh ngarasa kaganggu. Disangkana jelema-jelema nu riap teh harita teh memang rek jahil kan aya. Padahal mah rek mindahkeun padumukan maranehna ka tempat anu cocok jeung kahirupan maranehna. Tempat-tempat nu ayeuna mah saleresna tos teu cocok margi ka giridik ku manusia. Kitu sababna banteng teh digiringkeun ka pileuweungan anu jolok nu hese kasaba ku manusia. Keun maranehna sina jongjon hirup margi kapan sarerea ge terang yen banteng teh kalebet sato nu ditangtayungan da bohongan ka habitatna atawa jumlahna beuki dia beuki ngirangan. Kapan leuweung sancang bae jumlah banteng teh kirang langkung kaniun 180 hiji deui eta perlu pisan ditangtayungan sangkan ulah musna. Memang labar upami banteng teu ditangtayungan mah jumlah nu sakitu teh diwengku ku 3 rupa banteng. Mangga geura emut ukur sabaraha hese jumlah saben jenisna upami jumlah sadayana oge mun sakitu mah. Banteng teh sarupa bae nya. Diwengku ku rupi-rupi jenis nu di leuweung sancang mah aya 3 rupa. Geura mangga catat sing taliti. Kahiji banteng harudung, ciri-cirina tanduk tina pompongkol nepikeun katungtungna teh badak. Awakna oge badak kacida, kulitna aya nu bodas, aya nu emblong-emblong hideung. Nu kadua nyaeta banteng lilin. Nu ieu mah tandukna leutik tapi seukeut jeung rada jembang. Awakna oge leutik. Hartina eta badak cara badak haruduk kulitna abu-abu kawas kulit munding. Ari nu katilu nyaeta banteng ruyung. Awakna oge leutik tapi tandukna melengkung kawas munding dongkol. Karalak pisan teu. Cek mang mah teu aya sato galak, teu aya sato bager. Sua galak jeung bagerna kumaha urang. Anu pasti bae sadayana atau leuweung alim diganggu. Banteng-banteng anu cenah ngamuk hartina dabongan katentraman hirupna kaganggu ku pohal manusia. Padahal upami teu kitu mah
maranehna tarang ngajaga hayang ngarahang manusia. Oh, oke gitu. Mau oge sami di leuweung sancang mah tacan kantos ka kuping aya manusia direuweuk maung margi manusia tarang ganggu ka maung duka mun diganggu mah. Ius jeung Oman luak liuk ka sisi kagigir, tapi nu aya di luar ukur sora cicit jeung manuk-manuk peting. Satu sanesna naon wae Mang? Sata-satana sanesna anu emang kantos jongkok mah nya macan tutul, Macan tutul, macan gumbang. macan gombang. Nya terus meong congkok macan dahan orang sanca sagede-gede bitis kidang pandak pecang lutung sarang kiropi monyet eta sadayana jumlahna tacan kapalaru kideui bangsa manuk supertos merak rangkong karangkeng mah aya julang sagala duka sabaraha jumlahna nu leres nama Ari maung sanjang. Urang rere heula bae atunya keun isukan pedar deui. Rebun-rebun Ius jeung Oman tingkuli si harudang. Ari kahayang nama masih kene tingarojot, tapi pantesna eraeun ku beurang. Kaayaan teh caang da pugu sakuriling papanggungan teh blung-blong, eueuh pipinding. Ius natep kaluar horek tetenjoan teh kacida endahna. Sempalan anu pinu ku jukut paselang jeung salira teh kasaput halimun mungkur. Katembong leuweung ngabeleg-beg hideung. ini Ius jeung Oman ke kararudang. Mang, ari kamar mandi di mana? Dir alantar heula barudak kacai. Oke mah ayo budak. Mang Kodir cekat tina hareup pendurukan. Ius jeung Oman ngiclik ti tukang. Nya bae cai nyusu teh perehna sisi leuweung, persis dina kubangan anu nyangkedong sisi-sisina uratan. Di luhurna ngarandakan dahan ki hujan geus lukutan. Mang biasanya di dia ibu bersih teh dah. Saya leuweung saya mah. Tiis gini. Emang tiis. Berak bisa rek mandi, tapi eueuh sabunna teu kudu make sabun nya. Abdi duaan mah mau mandi Bang Bade ngomba banget we. Engke pasti siang, kurang kontrol kali itu. Kontrol naon? Kontrol lu ngatuh bilih aya gangguan-gangguan anu teu tanggung jawab. Nah saban jaga pasti ngurilingan leuweung kitu Mang. Kacipta ku manehna pisah kumahaeun capena ngahajang ngurilingan leuweung anu sakitu legana. Cak-cak peting bae anu puguh nutur-nutur jalan satapak. Kapan mani sakitu ripuhna? Nyasanya nama henteu salawasna kurilingan jaga leuweung. Dinas nyanya teh ari dicuriga anu kalasup kalawan tanpa paidin bae. Margi leuweung sakieu legana teh saleres nama ukur dijagaan ku 7 posus nyaeta singkatana polisi khusus sarang kapal risor tanjang. Kalintang repotna tujuhan wagel waler karena wetehna leuweung anu batan sakitu badauna nya Mang. Puguh gitu tapi alhamdulillah geuning tiasa kagero dina hartos ku leuweung ieu remen kaganggu rupina ieu lianti ilmu amang dijagi teh oge masyarakat sabundeureun teu sadar kana artikeun lindung atanapi cagar alam teh. Barik disambuleureun leuweung teh aya lembur. Kapan palih kaler aya lemu sanjang. Pilih wetan aya Bantar Limus jeung Ciheras. Nyaeta anu mapel Wares jeung wewengkon Tasikmalaya ari bade ngalara lauk ka laut teh sok jalan ka wilayah leuweung. Tantos ngontrol ulang jalan-jalan bae atuh. Kapan meureun mana ka dieu oge hoyong terang kumaha leuweung sanjangna. Nyanya tuh nama orang kapal Selawe nya pergi Mangandan gitu. Tahu orang lempangannya Mangandan opatan. Nyanya tuh ayo orang balik deh. Ayo. Mandan?
Karena percayaan teh heula opat anjeun ulah nyieun kasalahan dina ngagem agama anyar bisi henteu mangpaat kana hirup-hirupna manusia. Memang aya kepercayaan orang dia yang mau anu ngulampreng disancang mah mangrupa mau kajajaden. Kepercayaan teh beuki tamplok statusna katangen den salila aya maung disancang. Can kungsi aya jalma diguanistika. Tapi kitu oge aya satu naon anu miheulaan ganggu ka manusia ari teu dipirucaan ku manusia mah. Maranehna ngamusuh ka manusia teh saupama karasa yen ka manusia sabab saha-saha anu kaasup ka dieu ngarasa sadar yen ieu teh leuweung tutupan anu memang kudu ditangtayungan boh tutuwuhanna boh satasolana sanajan teu boga akal tapi saroge kapan boga rasa maranehna ngarasa teu diguanesika ku manusia atuh minangka pamalesna maranehna oge teu ganggu ka manusia. Atuh upami kitu mah hal nu disebut mistik salaresna teu aya nya Mang. Da geuning naon-naon anu diterangkeun nembe sadayana oge merenah kana logika. Aya teu aya mistik eta mah kumaha cara mikir orang bae. Mikirna secara logisnya panginten mistik teh teu aya atuh kitu deui panginten sabalikna. Ayah hadena ari jang aranjeun mah nu ngarora nya mending mikir secara logika bae luyu jeung pasipatan barudakna sarua modern. Kita harundu. Ayo selain nama orang mampirlah ka imah yuk. Emang Oman hudang pangheulana basa manehna rek ngadaweng dina palang dada. Papanggungan ka cidarewasna sababana rek kahandap aya tetejoan anu kacida ahengna. Yos, udang Yos. Engke we atuh are-are ka cai mah tariris keneh. Is, lain ngajak mandi, itu anu aneh. Gerak tempo tuh. Tuh, tempo. Kira-kira tapak naon? Tapak naonnya? Suku kitu piraku badag-badag teuing. Aya kitu tapak suku sato, sagede piring ceper. Kurang leuwih mah aya. Suku sato naon anu bari dedek kitu? Tapak naon atuh? Ius teu wani nembalan kajaba rurareret kaditu ka dieu malah kajauhna tapi nu katejo ukur pepadut ibun nu sakitu kadelna. Enan merdak. Ieu Mang, aya tapak. Keur atuh tong geruh. Kira-kira tapak naonnya Mang? Dan Nya ngabagakeun leutik kota meureun da bongan sapeupeting urang ngobrolkeun perkara manehna. Maung. Astagfirullahalazim. Untungnya Mang, teu ganggu ka urang. Bet piraku ganggu ka urang. Lamun manehna datang mangsa urang keur dudurukan di handap nya bawa-bawa nyerenyek abi mah. pugu mata komang penting tadi dititah gura giru ngampih oge bisingannya nyek ari ka pergo-pergo teuing mah. Maksud Mang, nah bahasa orang keur ngobrol bari si Duru teh, manehna sok aya sakurilingeun urang. Belum kene nyambuang ka mana beureun kangsuk urang dieu gerak pek pisanan. Aya keneh kere tadi wengi. Ayo siap-siap mandi ke telat mah moal kagihan kendaraan gerak. Satengah leleda Ius jeung Oman tarurun, kawasna mandina teh temba ulah henteu teu inwe. Sajeroning di jalan Ius tiba-tiba jatoh lantaran kasandung ku sukeuna sorangan. Astagfirullah. Keur atuh Yus, geus nyawa lempang teh jalanan lesang.
His aya wae atuh Yus teh, ati mun keur lempang teh aya luka teu? Nya mang kena naon. Tang bawang wae atuh Yus. Itu da mangan kasandung unggul. Kumaha Yus we? Cik piraku tuludeung mandi duaan. Marulih teh engke diantar ku Mang Kodir dugi ka lembur sancang atawa mun teu aya kendaraan dikawal dugi ka Miramerenya. Hor ari mang. Mang mah nunggu nu giliran dongkap ka Karak wantung ngawantungkeun pos. Naha piraku tuludeung. Sanes kitu. Kunaon atuh? Sanes abi duaan teh asa kautangan budi ku Mang Duaan, tepang nembe sababaraha dinten ieu maneh asa jeung kolot solangan. Nuhun Mang, naon atunya minangka pamulang teh abi duaan. Pamulang namanya rasa duduluran anu ayeuna nyangkaruk dina hate anjeun ulah sirna. Kapan mana asa kakolot sorangan oge meureun alatan aya panarima ti hate anjeun. Mang. Ieu minangka ti abdi duaan. Sanes hoyon agung teh sakitu, agung mah henteu, tapi manawi mampakenanan bae. Nah bako atanapi naon we? Nah naonan make bura beres segala rupa lamun emang muka pondokan kakarak minta bayaran. Ari betah mah ira-ira ka dieu deui tapi kudu ngabejan heula jauh samemehna. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersama